Sampurasun Sobat Sunda, tepang deui sareng simkuring Tasya. Tah ayeuna simkuring tos di sakola. Dinten ayeuna teh pikabungahan pisan kangge simkuring. Kunaon sok matak pikabunga? Hayu tuturkeun kuring dinten ayeuna. Simkuring tos dugi di payunan kelas. Simkuring diajar heula nya. Pamirsa, kuring geus anjog ka tujuan kuring. Di dieu seueur alat musik tradisional anu biasa dianggo pikeun mirek ibing. Contona jaipong. Kabeneran, simkuring teh geus jadi penari jaipong teh SD keneh. Ari aya tempat nu haratis mah, sigana simkuring rek mere contoh salah sahiji tari jaipong di dieu. Tapi acukna tari jaipong nyaeta tari gabungan tina sababaraha kasenian tradisional. Sapertos pencak silat, katuk tilu, jeung wayang golek. Tidinya, ieu tarian kasohar minangka tarian anu miboga gerakan-gerakan anu unik, energik jeung basajan. Pikeun pamirsa anu henteu terang, tari jaipong diciptakeun ku seniman ti Karawang sareng Bandung, nyaeta Gugum Gumbira sareng Haji Suwanda. Kirang langkung tahun 1875. Sobat Sunda, nembe simkuring tos mingkonkeun hiji tarian jaipong nu judulna Baju Kahon. Tangan saukur baju dor kahon nu dikawasan ku simkuring teh. Seueur keneh tarian jaipong sanesna nu dikawasan. Malih mah simkuring mindeng mingkonkeun jaipong boh dina acara formal, boh dina stasiun TV. Hayu ontarang Sobat Sunda, yuk urang tingali sembalan-sembalana. Sobat Sunda, urang salaku nonoman Sunda, ulah era tur ulah gengsi ngamumule budaya Sunda. Tong topi ka jati kasilih jujunti. Kitu oge dina gunem catur hari dinten, urang salaku nonoman Sunda ulah era make basa Sunda. Dipake basana walau ya budayana. Hirup basana, hurip budayana. Hurip Sunda.